Waktu di hiji tempat pasawahan nyata itu aki teh hayang tani nyata bacul di hiji kampung ieu tempat anu luas sakieu luasna kacida bungahna sim kuring kajojo ku sasarea ku barudak dan ku kolot-kolot anu tos sararepuh ayeuna nyata wanci na sim kuring teh erek damel di hiji sawah tempat sawah erek melak pare alias nanam pare nanam padi ya kitu dina hiji waktu sim kuring teh teu bisa ngulikeun nyata teu boga duit nya terpaksa gawe sorangan wae dibarengan sorakna manuk anu ricit endah kabina-bina kawanci-wanci waktu sore waktu lohor sore ricit sorak manuk dan hayam anu kikituna abah teh hayang nyeta matul alias nyangkul kampung ieu teh di katelahna kampung Cisarua tempat kampung Cisarua ieu tempat matul tuh muka hiji simkuring teh dina ieu matul ieu mopokan daleng bari ngalabelut nyakumaha kuring gawe harese datangna muning ini ke tempat pasawahan anu endahna kabina-bina mun lalampahan kuring unggal dinten ukur tani melak pare saayana urang ini ke tempat pasawahan curcor caina herang endah kabina-bina laukna maniraya manuk piit sing kalencring hayangan dadangan maturan patani engklakan kemari lucu pisan barudak urang ngariung di buruan barudak ulin di wahangan barang kitu ningali torojol teh aya sakadang orai gebung budak teh datang deui anak hayam digabahkeun ku barudak dina waktu harita
bacul penghasilan teu sabaraha urang mah ukur bisa dahar batur mah bisa kaitu ka dieu urang mah henteu bisa da pagawean di sawah ngalapare. Hei barudak ka dieu sakedeung ka dari heula sakedeung. Yo abah erek mere ka maneh buru permen kadeu lepin yo mana hiji kadeu ya aki mere ya titik barudak ulah hareureuy bade. Ayo buru tak.